Doni. Tah. Urang oge mama urang ngagerohan. Sabar. Yo. Tadi gerak. Tadi lucu ya dari tanah. Ya. Lain. Rek nanya aku. Doni, bener ai maneh eta mah ditayang si Kasman? Henteu mah lain urang. Nah, saha atuh? Waduh, nu mencitna nama. Ai eta geuning ngomong ke cenah ku maneh. Pan dianteur. Maneh nganteurnya? Nganteur mah. Ujung sarua we ujang nganteur ujung eta teh sarua eta teh. Kapan kieu cek si bola teh cenah urang ngaliwet cenah. Jeung naon jing teh? Jeung hayam cenah. Wah mana boga hayam boga atuh cenah. Pasukan teh heueuh we. Hayamna nu si bola. Ya, ulah sok jadi omongan tibang hayang daging. Malah ursi Umi moal isuk dagang sayuran dipanggolikeun sagarenda kumaha dan pada pieu omongan mah kita hayang si Kasman. Sare kene ya ieu mah isuk-isuk mah. Udah mah teh deui geus disadiakeun kurupuk bala-bala jang maneh. Maka jeung ayeuna mah Padahal we jeung kerupuk mah sieun hiber atuh. Bol. Bola. Kamana sih bolana? Oh, itu mah awewe penu geus teh. udah sehari tapi udah. Oh, ya cuma Urang mana? Dua domba Iku rumah ini kemauan kursi jeung kancan muka abah kana. Oh, Siti teh. lanjut lah. Aing kan aing. Anu kasaha? Tukang mebel kan aja. Mang aja. Boleh batur. Aku mah we, atuh mah urang tikung we. Urang rak itu kanan, urang ka kiri mah. Urang paca geuning. Kana bisa gaul. Kan mah mah urang mah otot gede. Ototna gede, ai batur naon dikeu mah beunghar ieu. Kan mah urang ributin we na organ mah teu bae. Jadi kumaha ieu teh atuh? Heueuh ieu si Ujang nya eta. Embung pokona mah kudu gantian ah. Hayang ku hayang deui. Embung ah yang kudu itu kumaha teh bolana. Ah. Wah, gerak. Enak. Salaki. Aing mah baik. Lain kita sama. Oke geus pengubah Aya ame jalan jeung hayang siasan we kulit jeung Yo atuh ulang nih ngai gara-gara eta teh naon atuh hayang daging mah meuli we atuh kasih umi atuh. Biar parah dik. Ya si Kasman dia bali eta teh geuningan hayang kunaon cenah Ujang? Tuh motor tuh kudu duit ah embung ah. Kumaha beurna? Harga hayang sabaraha? Heeh. Anu nu newakna saha? Anya Lira. Aya nu licin? Sang Doni. Gusti teuing Doni. Aya nu ngasakan? Abi. Euis. Euis teh janten. Abi kan orang ibu. Nuhun deui. Urang teu apal mah. Ais Jang Kasman nih lo ngaliwat Pangabeungna ibu. Ada diajak kan ku sirean pokona mah kudu gantian. Ai mane panglobana nu dahar. Orang bawa teh nyaho. Nya tulangna di bawah maneh mah. Ya, jadi ayeuna teh yang digantian kunaon wae atuh Jang? Kunaon orang nu aya di pada tekor aing mah. Mane nu ngadahar panglobana. Kadang saha make di bawah aya urang atuh sok. Ah, si bola. Geus ayeuna mah kieu we lah Doni pan maneh boga manuk dikukur. Geus urang impaskeun atuh dae. Henteu urang mah Ulah atuh mah loba kemarin Oh bener di ditu aya diukur lobak urang bawa isukan pokona mah. Ujaknya we kukur di tukang. Kapan kamari urang panyokot 2 siti. Mana nyokot manuk urang teh nya? Ayeuna mah geus impas aya Ah mah ayam 2 manuk dikukur 2 ayam kitu deh. Tadi tuna Jadi jeung hayang jeung naon deui tah anu kudu digantian teh sabenerna. Eta di dinya aya sapeda jeung urang we. Da lain sapeda nu urang nya lain eta itu sirahan. Kemarin tuh dah sirang di kamari ngilu ngadahar ayamna. Pokona mah nu kamari ngilu ngadahar ayam urang pokona mah kudu ngagantian teh nyaho. Geus aya mah eulis kieu lah pada ribet jeung si Kasman ribet. Bisa urang dipaskeun lah aya mah. Topek atuh jang aya sepeda empe kan nya ti kukur empe. Sukan kurang bawa di kilo. Ujug ka ditu cokot aya nyaho ieu. Topek lah ayeuna mah tah meureun biuk, kahayang budak biuk tah geus kitu meureun geus sadar tah meureunan ayeuna mah supaya ieu di dieu bebas. Tah meureunan heueuh lah meureun di dieu barebas kitu nya. Heuh hampura ieu da budak tidak heueuh da kumaha atuh heueuh lain teu hayang nya urang teh. Tapi omongan wae nya eta. Abi oge hampura da ceulis.
Heuda anak urang mah nyaho sararea lah geuning pangadatan anak itu. Keun bae we silih hampura berak ayeuna mah. Tah ayeuna kitu we meureunan. Tah ayeuna mah meureun ti ukun mah deuli meureunan tah relakeun we lah meureunan. Bar rimah. Keun ae daripada diomongeun mana dengan diomongeun. Urang menang bangga. Ya, geus. Bae we, empe teh bawa jang. Sepeda mah aya. Hijinya hiji ewang. Bungkul kabeh urang bawa nah. Tingalikeun urang boga domba di ditu mun eueuh deui kumalarane. Boncit sakalian. Tingalikeun yang diriukeun urang. Hampura we. Kada di jalana. Wah. Dibalik. Mak ampun mak. Ini hampunanya. Sami-sami balik. Hampunanya. Sami-sami. Aduh, nya punten nya. Maneh cek aing ge gara-gara. Kan ada jalan ke sini balik. Aing Kudu di rukiah ke Pak Ustaz. Ukat segala. Mana kesel ya. Mata keboga daging ini teh kayu balik. Hah? Hah? Oh, ketunya apa sawah teh? Jujur, mak ka sawah ngalima pengen heula ka dieu. Sok inget we maneh gur duh di ngapeuting ka sarete. Sok inget we keur leutik teh. Ngobrol di operan, mandi di mandian. Manjang ka wewe maneh, urang dianteun. Itu gara-gara urang Japati si Doni jeung gantian maneh mangkat tahu ampura mau bisa gila teh no teh jangan mana kepo tangan gulis ada dengan Japati teh. Japati teh eueuh kieu euy. Mau balik sumpulkan pada urang ayeuna rek nyokot Japati. Tuh balik ieu mah peju teh euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aing si bola teu. Teu aya sia. Ye sugan teh ka dieu. Teu aya reka saha ka bola. Teu aya da apa. Bae lah teu aya bola ge kandeng we. Ha, reka dia. Aya teu ka dieu kabar. Heeh ke heula. Aya teu kabar. Hayu mangga di dieu we, sapeun di dieu. Tah ning aya sapeda teh euy. Dua sikit Mana ya ini halus nanya Oh waktu mana? Kasman. Kita mana? Kita bengkel. Kita sepeda si Rehan di Ya, bawah. nggak jadi sepeda urang enak. Nih, Subang Hayam. Dasar jelema edan.
Atuh Doni, buru Doni. Doni mana? Anak asli yang lama. Enggak. Iki lagi. Kameramen. Kameramen lah. Oke guys. Hari mah jangan lupa Like, komen dan share. Ini Ali official. Mantap guys. Jangan lupa